Nyai Manik geus meunang parentah kitu ti anu jadi guru nama harita terus lempang muru kalebah buruan imah Bah Ewon. Kakareke asup kaburuan imah meunang tiu lengkah. Harita lengkah Nyai Manik jadi ngaraneg sabab teu kanyahoan ti mana datangna. Harita di hareupeunana geus aya jajaka kasep anu ngajanteng nangtung. Da puguh di buruan teh cukup caangku cahaya obor nu aya di buruan imah. Harita Nyai Manik bisa ningali kalawan jelas kaita jajaka anu ngajanteng nangtung di hareupeunana. Nu narik perhatian ke Nyai Manik mah baju nu dipake ku eta jajaka beut beda ti jalma anu sejen. Malah sirahna make siger sagarupa teu beda ti satria wadalan karaton seperti dina zaman kerajaan. Nyai Manik menang memang teu nyahoeun mun jajaka nu ngajanteng di hareupeunana teh Pujaswarna putra mahkota Dangyang Bagaswara atawa Dangyang Bagaswarna. Pujaswarna neuteub antep ka Nyai Manik. Terus harita nyarita reka mana Nyai Manik tem kaula Pujaswarna minangka dulu nanang bule anu dina peuting ieu memang kudu ngajaga di luar sabab kaula geus nyaho bakal aya jalma anu boga maksud hasud ka dulurku lanang bule. Nyai Manik malas tetepan Pujaswarna bae terus nyarita. Jadi mun kitu mah Andika geus nyaho meureunna kana pamaksudan kuring anu mata geus nyaho ka ngaran kuring oge. Aduh tang tuwe kaula geus nyaho. Sabab waktu tadi Andika ngobrol jeung guru Andika ku kaula bisa kadenge kaluan jelas obrolan Andika Nyai Manik. Jadi mun kitu mah maksud Andika pangna ayeuna ngajanteng di hareupeun kuring boga karep rek ngahalangan kana pamaksudan kuring. Nya bener kitu Nyai Manik. Kaula jelas kudu ngahalangan kana tindakan anu bakal dilakukan ku Andika. Sabab hayang ngarebut mustika anu geus jadi milik nanang bule. Jadi salah kacida mun Andika hayang ngarebut eta mustika Nyai Manik. Nyai Manik da puguh geus kasup jawara wanita anu milu makalangan jeung Kiragapata anu jadi guruna. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan Pujaswarna langsung Nyai Manik saga ciri pikeun ngalakukeun tindakan. Hei Pujaswarna, Andika teu kudu coba-coba rek ngahalangan kana tindakan nu bakal dilakukeun ku kuring ka sinang bule. Mun Andika hayang salamet leuwih hade teu kudu pipilueun kana ieu urusan. Hasok nyingkir Andika Pujaswarna, nyingkir. Kaula mah bisa ini tinggalkeun di patempatan Nyai Manik. Saguduna ge Nyai Manik jeung jadi guru tong hayang ngarebut mustika sagarupa. Jadi leuwih hade Andika duaan anu kudu indit ninggalkeun di patempatan. Kitu ge mun hayang salamet. Nyai Manik langsung nangtukeun sikapna harita mesat pedangna anu ngadaplok dina tonggongna. Bari musirkeun paneutupna ka Pujaswarna harita Nyai Manik terus nyarita. Hei Pujaswarna, Andika mun kitu mah sarua jeung hayang ditina ku kuring. Ingatkeun kuring jawara wanita nu geus cukup lila makalangan di dunia kejawaraan. Jadi mun Andika kekeh moal ini kuring bakal ngalakukeun tindakan. Dina ngalakukeun tindakan kuring geus moal mere ampun kanu jadi lawan. Geus loba lawan nu jadi korban ku kaampuhan ieu pedang anu digunakeun ku kuring Pujaswarna. Jadi Nyai Manik rek ngalakukeun tindakan ka kaula kitu. Hah? Taya bayana. Kaula tangtu bakal upaya ngabela diri. Ngeunaan saha anu unggul kari kumaha engke we
dina pungkasan urang ijen jajah teh Nyai Manik. Nyai Manik kawangun pasangan saga diri pikeun majuna Rajang ngagunakeun jurus pedangna anu geus kalati asak. Pujaswarna, jalma saperti Andika memang kudu gancang ditindak. Wani ngahalangan, kuring kudu ngarasakeun sekeut ieu pedang. Tada panarajang ye. Heya! Jurela cilung. Nyai Manik majuna Rajang bari metakeun pedangna ngarah kana anggota badan lawan. Panarajang Nyai Manik saukurkeun ka tempat kosong. Sabab dina jarak sajengkal deui panarajangna keuna kana sasaran cirim Pujaswarna ngilseleungit. Syokhyuk. Abukilas. Pujaswarna ngilseleungit. Nyai Manik jadi kageteun sabab anu jilawan bisa ngaleungit. Jarak 4 lengkah di tempat Nyai Manik harita ti belah katuhun Nyai Manik ngacanteng nangtung Pujaswarna. Jurus pedang Andika memang hebat Nyai Manik. Ngan hanyakah sebetan pedang Andika teu bisa kena kana sasaran geuning. Kabuktian Andika kalaka narajang tempat anu kosong. Tangtu Andika ngerasa panasarannya anu matak bakal saga deui neruskan ijen jajatena. Nyai Manik ngawangun pasangan bari musirkeun paneteupna ka nu jilawan. Harita Nyai Manik terus nyarita. Mun Andika jago sajati tarungna ulah ngagunakeun ilmu anu aneh-aneh Pujaswarna. Ku cara Andika ngagunakeun kemampuan ilmu ngaleungit, nandakeun Andika teu mampu ngimbangan panajang kuring. Jadi maksudnya Nyai Manik mah kaula teh kudu ngagunakeun kemampuan ilmu silat. Sabab Andika memang teu mampu ngimbangan ilmu kaula anu bisa ngaleungit kitu. Bener nya? Hade Nyai Manik. Ku kaula bakal dicumponan. Tarung ngagunakeun ilmu silat, kaula geus moal ngaleungit deui mangsa ngimbangan panarajang nu cilawan. Buktikeun eta caritan Andika. Ulah ngasukur ngomong bongkol. Tadah panarajang kaula ieu. Hayya! Jurela cilung. Nyai Manik majuna Rajang deui ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Pujaswarna henteu ngiles ngaleungit tapi kacepetan gerak panarajangna teu mampu ngimbangan kacepetan gerakna Pujaswarna. Syokhyuk culat pelos. Panarajang teu kena kana sasaran. Harita Pujaswarna geus aya di tukang. Pujaswarna ngalakukeun panarajang balesan. Leungeun katuhu rek ngahantem kana leungeun katuh lawan. Tapi rikat harita Nyai Manik ngakilikeun badana bari metakeun pedangna kana leungeun katuh lawan. Pujaswarna henteu narik leungeun katuhuna nu disabat pedang lawan. Sabatan pedang kena kana leungeun katuhna Pujaswarna tapi leungeun katuhu nu disabat terus labas bisa mubus nyusup ngahantem kana cangkeng Nyai Manik anu beulah katuhu. Syuhyuk berat. Sabatan pedang kena kana leungeun katuh Pujaswarna. Syurusup panarajang leungeun katuh Pujaswarna ngahantem
karena cangkeng katulawan sedak Setan! Nyai Manik ngagero kaget perinahan ka nyeri terus ngadaligdeg mundur ka tukang. Tapi Nyai Manik kancang mencukeun di tangtunganana. Pujaswarna nu leungeun katuhuna tatu getihan kabeunangan ku sabetan pedang lawan harita bangun anu teu ngarasakeun ka nyeri. Nyai Manik jadi kaget waktu ningali leungeun kenca Pujaswarna dampal leungeun kencana ngusap tatuna saharita tatuna jadi lita eueuh tapakna saeutik-eutik acan. Nyai Manik ngahuleng bari ngupat dina jero hatena. Nyata si Pujaswarna lain lawan anu enteng-enteng. Maena boga kakuatan ilmu anu sejen. Sajabana teh ilmu silat teh. Tatu dina leungeun katuhuna anu kabeunangan ku sabetan pedang aing ukur sakali ngusap ku dampal leungeun kencana langsung lita deui eueuh tapakna. Mun kaya kieu aing kudu leuwih ngaroncatkeun Panerajang. Ku aing dinyakeun ku aing masia. Nyai Manik ngabangun di pasangan. Pujaswarna musirkeun paneuteupeuna ka nuju lawan bari tos nyarita. Wayahna tadi andika kabeunangan ku Panerajang diri kula Nyai Manik. Ngeunaan tatu akibat sebetan pedang Andika masih anu mampu dimangan ku dari kaula. Ganu harti sabetan pedang Andika kuat Nyai Manik. Montong bakal nyomongkeun diri Andika Pujaswarna kurang ajar. Kuring bakal mampu hungkulan acin pangarti Andika. Nu lantaran geus wani ngahalangan kana kala pamaksudan kuring. Mangka Andika geus moal diberi ampun Pujaswarna. Andika bakal ajar binasa. Tong emosi teuing, tong emosi teuing. Teu kudu ka ngaheulakeun caritaan deh Nyai Manik. Pikeun ngabinasakeun lawan lain perkara anu gampang. Anu jelas kaula mangrupa lawan anu berat ke di Andika Nyai Manik. Teu kudu loba carita, kurang ajar. Tadas ya. Iya. Jurela cilung Nyai Manik maju di Narajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan Panerajangna leuwih dironjatkeun. Mangsa Narajang ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Syuk sabetan pedang Nyai Manik ngarah kana beuheung lawan. Rikat Pujaswarna ngakilikeun badanna kagigir bari ngabendung leungeun katulawan. Syuk plus. Hyuk sak kekas. Leungeun kenca Pujaswarna anu ngabendung leungeun katulawan ngajadikeun Nyai Manik leungeun katuhuna ngoleweng kagigir. Dina kayaan keur kitu Pujaswarna ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana kekamprong lawan. Panerajang Pujaswarna keuna kana sasaran tapi sabetan pedang Nyai Manik ge kena karena beteung lawan. Sakyuk kekas. Pujaswarna kabeunangan kekemplongna. Sakyuk berat. Sabetan pedang Nyai Manik karena beteung lawan. Nyai Manik kageteun sabab nu dilawan masih kene bisa ngasupkeun Panerajang leungeun kencana anu ngahantem kana dada lawan. Sajebrot geus. Setan kurang ajar.